Janteng menisok dadakan gitunya ih. Ini capek anjir, capek lompat gitu kadi oge ya ampun. Bener baru dak di dari ya. Sepi ih. Halo. Halo Din. Keur di mana? Di Masih Randy. Di Masih Randy jeung saha? Tadi buru usah saha di Masih Randy. Orang duaan we ieu jeung babaturan orang. Geulis teu? Yeh. Geulis atuh ieu mah. Buru gerak ka dieu mantakan. Bogoh urang bogoh. Mun geulis mah. Bogoh we buru ka dieu. Heueuh atuh urang kadinya. Nih. Urang kayaknya. Kakak sok buru ditungguan ke orang Kang Lilas ya. Ye. Urang kayaknya ayeuna yo. Yo buru. Oh. Di, ayo mana? Ku nama kudu cicing didinya, ka dia buru. Ini lilai mana? Cici naon? Tawe anak kan bentawe anak. Apa tuh kemana? Sudah tuh urang era. Bukan mana? Lawat tiba kebijan tuh. Nyaman we anak teh. Ih, Bentawe anak teh. yuk kayak Radian tong naik. Sok gitu. Ih, amit ih. Tong naik ih. Naha? Tong ih. Kenlah wios. Terserah. Yang naik ih jeung si Ujang. Ya atas ah. Iya, kayak Cenengan. na. Di mata ada budak teh balik gue. Amit tuh udah gede. Ayo apa nih? Ayo. Udah. Aduh. Doi. Gabut euy. Kira dia? Ayo. Mun gaple. Nah itu buru. Sampai lama baru dakna. Wah ge ada datang meureun. Ayo. Mana beraknya doi? Teuing biasa mah jeung geus datang. Oh, kok ngajakan gaple tapi eueuh. Dua. Geus satu ayu. Coko tuh dulu tuh goblok. Iya ya gaple mah di dieu. Jangan aku entah melepet tuh itu tuh nu ngaras tuh. Banyak mali kamar. Siap. Coko. Cek menang gitu. Ih, ngeleng. Sok we ngacokel lah. Tut. Biasa parah wae udah teh efek bucin gitu nya. Oh ya gitu wae Karek bercinta. Tiga nama doi. Kos ieu mun cik urang mah kos dak TK gitu dak SD karek mekar gitu tah. Heeh, coba geroan deui geroan. Rik.
Main gaple, Bro. Break. Break. Nanti malah kasih serangan nyiuman HP di parah tuh. Parah. Buru ka dieu. Ayo atuh. Buru. Sok. Tong Burik. nemukeun wae itu. Nya asa aneh we, burik buru atuh. Cicing wae di dinya buru. Banyak main gaple dua antut. Kembali geus gaskeun. Tingali katuna loba kieu deh aing mah. Bae yang penting nu eleh geus. Elehan. Sumpah timpuk wae. Cicing tuh nya orang keur seneng ya. Si Neng gelis. Mana we bucin gaple. Keueuh wae. Kurang ieu. Geus kartun dengeng geus lanjut. Sok kayu atuh. Sayu. Ayo bala kosong. Tah. Main gaple teh duaan wae nyiluan atuh. Betuan lah orang nyiluan tiluan rame. Oh datang dah. Nyiluan. Orang nyiluan. Ngocok. Cing kudu ngocokna ka urang sok maneh atuh. Mana kan datang pemain baru. Pemain baru harus ngocok. Paksa ya guys berama. Yang geus tong ngiluan kapaksa mah. Ya. Yang nyiluan sih kali. Geus sok ngocok ulah. Jeung benar atuh ngecek teh mah kitu Urang Oh kebenaran kau nah ngiluan dak teh bulkeun sih bener. Yang balikan ini mah nya gila. Deui teh lah barisan teh. Dakna ningalikeun we jelema itu dah nyaho dak eta mah kitu dasa geus dakeun. Udah tapi kunaon? Bucin biasa. Ngerakeun wae. Geus buru ngocok ini mah ngalelakeun. Bucin jeung satunya. Kada jeung bencong. Aduh, power. Parah on. Keueuh wae maraneh mah. Karepo. Amin. Berdoa. Ayo berdoa. Ya Allah, semoga jauhkanlah teman abdi dari bencong terkutuk ya Allah. Amin. Amin. Ulah hayang dak semoga anak kos kitu ih. Geus cenah mah main we. Geus patu buru Neng bagikeun. situ. Sok. Ulah. Selesai serangan ih. Ye, bener-bener terbalik budak ti. Nah. Di. Baik, tuh orang kau di aneh. Mama enak kieu pelit. Oke, baik tuh. Sabar. Baik. Kalau lagi pelit tadi mu. Tah. Ini nu kayak orang ulah. Ya iya bener aja nu Balik hiji. Aneh udah dituna. Betul di tuna. Eueuh balik hiji ulah. Buru tuh lila. Tah. Tah. Dap. Jangan sama nih. Nah si Ujang ningali teu. Oh balik si Ujang mah. Tadi mah bieu di dieu. Suasana serangan teh jelas ih kos gilu. Urang aya perlu nyanggeus sukan deui we. Oh nyaman tuh dek balik mah. Sarwana teh teu jelas. Teh jelas ibi alo amang alo ibinya ibi alo. Itu sarwana kene lah. Sok teh urang beak. Ramah gitu. Nah, Teh urang beak. sok. Ramah gitu. Sok itu ngelah. Tahu, Pak. Nah, ele mana ya? Oh, Mane tilu kartu. kitu. Yan, RT lah. Sok tinggal RT. Cingheula tuh ari kos kieu. RT mah gitu. Ya, RT paeng geus balak genep eta teh. Rugi mah kayak ke bieu main RT deui. Mana lehat. Kitu dah nu datang-datang mah. Tuh dapat sakit. Ih naon. Ayo, RT geus gitu lah. Buma ngocokna. Ngocokna. Baik. Tah gitu lagi. Benda. Kieu tah golongan tah. Golongan itu kok Superman wae. Ya enggak tuh ngocok. Baik, sabar. Golongan tah eta. Baik, sabar. Buru tuh dia lah teh. Heula atuh teu kateuleuk.
Ke kolot udah teh. Tinggal. Tegiat. Di mana itu di mana? Mana we di mana we? Terbalik ieu. Mati sotik mah. Hai, Iya juga. Siapa ya? ini aku yang kemarin minta nomor WA kamu. Bentar. Aku ingat-ingat dulu coba ya. Udah, jangan diingat-ingat, aku juga ingat kok. Bisa aja kamu. Bisa dong, apa yang nggak bisa buat kamu? Digombal. Ketemuan yuk. Kapan? Sekarang bisa gak? Bisa kok. Mau ketemu di mana? Beneran bisa? Yes. Oh iya tuh, iya, tunggu ya. Yang di tempat yang kemarin. Iya. Dek, kamu masih bingung nak kasih Ujang? Suara seri sorangan di keruputing. Oke bingung, saya bingung kenaon? Ya bingung dah batur mata kitu-kitu teuing. Anyar kenalan jeung AWG. Namureun manehna karek mengenal cinta pertama kali. Parah bener ya berarti. Yang geus tut, tong ngabahas si Ujang ah. Keuna antep bodo amat rek kumaha ge. Nya atuh ge. Yeuh, tut tinggalikeun kumaha nya. Butuhna pasti ka anu urang keneh. Nya pasti tah doy. Sok ya tinggalikeun kumaha ka hareupna kumaha. Udah biasa pasti galau. Sih mau jauh ti galau kitu dan karek bercinta mah pasti. Hanya benar tah mah doy. Ya emang gitu sih si eta mah. Kakarek meureun ya, kakarek mengenal cinta. Sih geunang. Geus santai we anu mah lanjut ngopi lah. Bi, pesan kopina hiji deui ketang hiji deui. Kalau kitu mah doy boga duit. Ya atuh saha teh ya urang teh ya. Oh siap Pak.
Makan di sini berhentinya? Oh ya, aduh, mohon maaf nih lupa. Berapa? 2.000 aja. Ya, makasih ya. Ya sama-sama. Ah, cari siapa ya? Enggak om, ini saya cari teman saya namanya Ujang. Dia tinggal di kampung sini. Apa om tahu? Oh, temannya. Bilang dong dari tadi. Nih, sini dulu lah, sini. Ngobrolnya di sini aja dulu. Biar enak gitu maksudnya. Mana om? Di mana? Ah, lurus aja. Nanti ada pertigaan nih. Ada lurus, ada belok kanan, terus ada belok kanan, ada belok kiri, lurus. Nah, aduh, terus masuk jalan nih ya, jalan, ada pertigaan, belok kanan aja, jangan kiri, jangan lurus. Soalnya itu kalau lurus buntu, kalau kiri itu rumah orang, kalau kanan tuh paling tanyain aja kalau ada orang di situ, ada namanya, oh nanya lah, ah mau nanya ini rumahnya Ujang di mana ya? Ah tanyain aja langsung di situ ya. Ini temennya dari mana gitu? Dari Jakarta. Wah dari Jakarta hebat bener tuh Ujang dari Jakarta. Kemarin juga ada di sini dia Ujang itu, kita nggak tahu sekarang dia nggak sering di sini sih. Di rumahnya mungkin ya? Ya mungkin di rumahnya. Ini bawa apa ini? Gitar ini. Wah, hebat nih. Vokalis ya? Bukan. Ya Iya, udah, ini tanya Ujang. aja lantas terus. Lurus aja belok kanan terus ada pertigaan belok kanan. Ya udah tuh. Om Ya, makasih ya. ya, sama-sama.